Assalamualaikum. Ya. Ada kunci deui. Capek karena Assalamualaikum. Balik gawe capek. Lain pemajikan teh aya kitu nyambut ka salaki teh. Cici we eueuh tuh ka mana ya. Assalamualaikum. Salam. Kemana heula atuh ah? Abdi teh kan nuju nyeuseuh. Coba makan kenteng, abdi teh sok da sagala nyalira. Kan ana teh aya. Cik atuh ka hoyong mah ngajanteng salaki datang teh nya capek balik dinas ya di kantor ba. Lah, Ya ampun Ieu, we abdi teh atuh kali da set, sagala nyalira otak mah teh. kumaha atuh? Abdi oge dari pu pada malam teh. sebenarnya mah nyiapkeun nih hayang makan. Teh makan sareng naon atuh aya atuh siap. Abdi teh siapkeun tos masak abdi. Mal. Pokona mal hayang jeung Padang. Meser. Yang Padang. Hargaan abdi teh da tos masak, abdi teh capek-capek kanggo aa nyadiaan teh. Naha mana teh dihargaan jadi abdi teh. Buat ngelawan wae ka salaki teh. Punten sanes ngelawan abdi mah ting hargaan we atuh abdi teh. Naon ieu teh wanianan. Aing kan jadi lanceukna teu wani teu siga-sia. Naonan aing maneh. Dan kitu capek ah. Itu capek-capek gitu di dinya ieu nya teu usaha kan di dia dititipkeun ka perusahaan. Teu nyadar diri maneh teh. Baheula teh maneh teh gembel. Ieu teh gara-gara mama lah. Di kieu nyingka. Tah, kumaha mimitina tadi teh? Mun eta teh sia teh disapa genten manajer jadi kitu sombong angkuh. Abdi teh sok nyarekan wae. Jadi adigungnya. Nuhun. Di naon teh dian nembe teh kan piarang tuang alim hayang ngatri sareng nasi Padang. Tak kumaha ieu? Ayeuna teh. Geus meuli nasi Padangna. Acan enak ada walaupun gitu dia beda kalau beda diturutkeun we ada karunya. Heuh, itu karunya mah tapi ini alatan manehna gitu kan. Cing atuh robah abang-abang manehna geus jadi orang kaya mah itu tah. Mohon kewek kalau beli cari uskeun deui da terus kumaha deui atuh pelaksana kitu abdi oge teh nyangki jadi kitu. Ya, tah ayeuna mah tugas neng ayeuna mah. Sok ayeuna mah sadarkeun tah si Dujon teh gitu kan. Nya. Mohon ayeuna abdi bade masalah isi Padang Heeh, ya. sok. Nah, nostalgia itu. Iya. Abah kemuni asa ka ieu, asa kagagas. Hayang ngopi teh jeung. Oh, yang ngopi apa Pak? Kopi luwak asana mah pangninyuhkeun Oh, mami. tidak pernah ada panas. Pangninyuh. Iya, saya panas, Bah. Nuhun beb, ya kayung jeung si bebnya. Nuhun. Nya asa bobogohan deui nya urang ini. Nya jadi saya cuma kapungkurnya banyak urang. Keur anom pesat tepang sareng abang ini abah teh nembak ka mimih teh geuningan aguna teh lagu naon. Aya nembak sagala zaman baheula aya nembak. Aya atuh ayeuna urang ngiringan sareng barudak ayeuna we. Oh gitu nya. Naon nih kalau lauk naon. Namanya kapungkur teh urang teh. Mun teh lafat abah teh nembak ka abah teh laguna teh lagu cinta nya Bah. Oh, mukieu geuning mun teu poho deui mah. Sok biana. Cinta. Tah eta. Kayak gitu nya. Geus sakitu apal. Iya. Kusuling memang kusuling apal. Sakit tuh we Si dia sakit ya merah langsung pisah. Asa kagagas urang keur anom ya banyak urang. Nya urang teh da menghilangkan kebosanan rumah tangga teh kudu kieu. Harmonis salahina. Pan aya bosenna pan rumah tangga teh aya genuhna. Bahagia ke urang tapi urang teh asa emo teh kebarudak urang teh. Nya kumaha parudak ieu kaayaanana nya. Aduh kata aya watos-watos nu pisan kok. Udah jalan rawu padahal mah pan baroga HP nya. Mun tah Baroga eta. HP cing atuh nelpon. Kita aya watos Pan nu jadi pisan. kolot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, apa?
Suami. Kamana wae yo, gemi jarang Ampura Kalau kalau aduh yang teda kumahanya tadi kejadian jadi adi waktu salakina teh jadi keras ayeuna mah kaciri pisan rek nampiling rek nyabok saha. eta si Neng Yuyun tadi teh ningali lamun katingali kieu langsung orang digaplok eta si Neng aduh Kedah naon. tadi mah peda nama berenang si eta si Dujon eta manehna teh karena asal nama gemel teh itu jadi ayeuna orang yang geus di ka perusahaan ge dititipkeun ayeuna teh jadi somong kaciri ku Da abah ge ti baheula di kurang srek ti mimiti pangi di Minantu kurang srek udah yang gitu jelas cerita ngan di dalam deh teu disebut teu diuar-uar lah keur-keurna sing bisa marawakna we da cai rumah tangga urusan rumah tangga manehanana nya ayeuna kudu kumaha tumi bah geus dieu mah Hari ngaran kolot mah da kudu kumaha deui da kaditunya kadinya ayeuna misalna kami nantu da teu bisa nganyalakeun kami nantu berarti anak urang anu salahna karena urang teu ningali ku sorangan gitu nya. pan abah ge baheula ngorah heula itu dah pasti aya di rumah tangga mah aya iya we ngerasa non kitu ngerasa tanggung jawab gitu kan jadi adi ninggalin kakaya gitu nyeri hate pisan Ayeuna mah kan aya iongnya nu panggedena pek panguruskeun adi teh pangmebenahkeun pangmenerkeun pepeh rapikeun deui rumah tanggana terkecuali lamun geus teu beunang diomean berenang nyapanya urang anu turun tangan ka ditu turun tangan tapi tindakanana biasa iya rek rapikeun jadi anak insyaallah bah insyaallah kuyong berenang sakuyong we ora beberes ke lamun kira-kira geus mentok geus teu bisa diitu ieu nya turun tangan abah aja gitu. Ya nuhun pisan atuh nya da bah ada iong teh aya priog deui nya ieu mah punten lain ngadu nya kadang Iong rek ka mana deui ayeuna iya panai teh aya non aya benerkeuneun lah tapi ulah di kerasan biasa nya kerasan biasa gitu. Ya lamun geus teu bisa di kerasan geus teu bisa di rambutan nya payah nomreun abah teh yang ini harus turun tangan nya ya insyaallah tuh kayak amanah ti abah jeung lipung bereskeun nya sok kuyung beres kedelanya jadi tungguan ieu na beritana kabarna kumaha Assalamualaikum waalaikumsalam nuju bahagia teh banyak aja we gogoda teh asa jadi teu enaknya banyak urang teh nuju nostalgiaan teh kalau tadi teraus mana geuninganan berita anak itu teraus manganya anak teh ya mudah-mudahan masih reke rapi deui teh geura ari ngajak ngaranna rumah tangga mah pasti aya wae sugan bisa diubaran ge ku kalimah kata-kata lain barang lain-lain saya nyuling kayak tadi ini kerengenah nyuling ini minum naon udah sampai mangga dari batas di pangkal tadi alah mana euy si bos teh datang ieu bos euy euy bos sehat bos dia ke bos beda euy jadi manajer mah bos kita semua ieu kumaha bos kabar naon Clear ya, lieur kunaon atuh bos pamajikan. kumaha kitu pamajikan Rudat datang ke imah, lapar, kita Malaysia sama Padang, lila, oh atuh kudu leumpang sepuh. kan bos kayak pamajikan mah datang ieu asam ya jadi bos Ah, ngerti bakat, sing kenal. dan nara bisa di manajer mah Ya
orang teh gocap tuh cina teh kasade ya tuh lain ka didinya mah da karyawan. jadi kumaha ya pegawai naon ieu keur di dieu Tah sementara mana urangna keur kacau ieu. henteu pegawai naon sok emisi naon Pokona misi pamajikan orang kan ya Allah sama men can urang teh nya Iya. nu hayangan gitu lah. Mau dari dieu naonnya pang ningalikeun. Cuma dirinya tong ningalikeun tong nyadikeun teuing, tong Siap. nyadikeun teuing asa ngawasi asa kumaha tong biasa we kalau oh kudu diawasi ada orang kitu-kitu ge kieu ge da tetep atuh hoream pamajikan di ku batur mah. ya siap pokoknya mah siap oke dikabaran di Siap. telepon ya mun kabar mah nuhun bos Cesel. lumayan gocap Ye, sing Neng geus di mana teh Neng? Ya iya tadi sekarang masak nasi padang. Anu tadi teh ya. Ini kumaha tah caritana teh kumaha tah si Dujon teh. Ya Oh, kue meni- atuh ada pas kumaha deui mun pas sipatna. Daina bade kitu kieu oge dah goreng oge atuh da cara oge abdi. Oh, berarti ya kan duriat baginya. Dadah nuhun. Oh, gitu. Kitu ya na oge bade disabaran we sampai ka mana oge sugan we. Aya pirogiheun. Oh, keun we eta mah kan balik tanggung jawab Allah. Mudah-mudahan we Neng aya sing sabar. Keun aya masalah si Dujon mah keun ku abah lah. Kuahannya kan bakuaan kayak di pepagahanana. Ya. Lah, itu pamajikan si bos. Kabar alus wae kerjaan ya si bos ieu. Pamajikanana selingkuh ya. Halo, bos. Iya pamajikan si bos jeung lalaki lain ya, keruduaan. Ciri tangkep. Nya, sok we si bos ka dieu. Oh, sok ditungguan, siap. Manya. Serius eta? Oh dagon. Karungan heula mah teh lalakina karungan heuh. Yo enak teh meluncur. Kira naes ya, saha teh. Nabut bisa nanggalan kitu. Saha cing ieu teh? Ulah sok main hakim sendiri tuh ah. Ieu teh saha ieu teh? Tah, ieu bos, selingkuhanana teh bos kudu dihantaman ieu mah. Teu nyangka mama wani selingkuh di hareupeuna. Kira ulah waka sok kitu ka abdi teh. Ulah nyangka we selingkuh. Narima Da tah ada kieu, anak buah aman. nelpon. Gaul jeung preman teh, sok salah sangka wae, penting ngalih heula matakna. Ulah sok Kodaran main we lah. sendiri. Geus lah. Minta cerai gitu kan. Ya lah ulah cerai-cerai heula, sok tingali heula lain selingkuhan abi ieu teh. Sok tingali heula Bos nu itu kudu bener. ngakeun bos. Gaul jeung Paehan preman teh we. kieu. Oh, deui selingkuhanana. Sok baheula ulah sok nyangka selingkuhan Buka. abi teh. Jadi si anu di tah preman nu kan Hampura. hampura. Ayo tincak kieu mah. Cepat geus teuingna hate. Hampura. Balik sia teh kurang sia. Teu balik pisan. Ni tah preman. Neunggelan aing Geus cenah mah geus teu kuat kasabaran awit tah padang tah. Oh, padang tah goblok sia. Eta lalaki teh pika sebeleunnya nyaho geus salah itu apa majikan teh. Eta sinetron ningali sinetron we pika keuleun pika sebeleun geus nyaho salah pamajikan ka pamajikan teh kitu. Geus lah eta mah jiga nama tuh diceraikeun. Habis dia ningali sinetron gitu teh sok karareuheul jadi Kesel amat we nya kesel. teh nya. Aduh ampun we. Tah lalaki Untung kitu teh, aya di untung urang aya di kitu urang mah nya.